Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin bade medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur rebunuhun oge kaasadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseueurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian kaatilu. Sangilesna jirim aki-aki anu cikeneh mere buah dalima kaadirina, pikeun sajongjongan maah Kang Irman tiba ngajengjen. Kasiun, kaheran, kareuas, jeung teuing rasa naon Dewi anu pagaliwota jeroning dirina, atra pisan kagambar dina paroman beung utna. Siluman atawa naon atu anu bieu teh, nya? Kajeun teuing da bageur geuningan, gerendengna Kang Irman. Red, Kang Irman kana dalima anu keur dikeu-keuweukna. Leutik ukuran buah nama jeung paurup oge masih keneh gede paurup. Eta buah dalima, pangangguran diambeuan. Beda pisan jeung dalima nu ilaharna eta maah, seunggitna oge estuning matak uru, mun seuk teu inget ka anu pamajikan maah, sigana teh harita keneh oge geus dipurak didinya. Ki, saha bae salira, abdi ngahaturkeun nuhun anu saageung-ageungna. Mugia yeu sareat diijabah ku mantena, jorowokna Kang Irman, kituna teh bari jeung teu puguh nu direretna. Taya anu nembalan, geus kitu maah gura-gura bae Kang Irman ngabebeskeun buah dalima kana jero eun bajuna. Kojengkang, cek, kana patik, anu saterusna maah dibebeskeun kana sundung, di antara entepan suluh. Regieng, sundung dipanggul. Gedik, geus kitu maah gura-giru bae Kang Irman ninggalkeun eta patempatan. Siga anu teu ripuh manggul suluh sakitu lobana oge, teuing pedah suluhna geus gararing sugan, jaba jalan anu disorangna oge ayeuna maah semu mudun. Sok sanajan kitu, ari lengkahna maah estuning ati-ati pisan, da bubuhan jalan anu keur disorang teh semula leuweur, balas mindeng teuing kahujanan. Alatan sumanget mawa harepan anyar sigana maah, sok sanajan lalampahanana kawilang jauh, tapi Kang Irman maah teu kungsi reuruh-reuruh acan, terus bae ngungkuk muru lemburna.
Matak teu heran, dina waktu anu teu lila-lila teuing oge Kang Irman geus nepi Dewi ka imah mitohana. Di buruan eta imah, kasampak ema acih keur malik-malikeun popoyan. Ari salakina maah keur uplek di tepas imah, jeung saurang lalaki anu meh saenteragan pisan jeung dirina. Asa terah ngalasuluh teh, Jang Irman, ti mana ngalana, tanya ema acih. Tinu caket, ema. Kaleresan wi aya dahan anu peunggas. Teu ngabejakeun nu sabenerna Kang Irman maah, siga anu hoream ditanya Dewi. Oh, paingan atuh. Hayu ka imah heula, itu ema boga dahareun, ngahaja nyesakeun keur hidep. Engke Dewi wi, ema. Teu kiat abdi maah, hoyong ka jamban ieu teh. Pak, suluhna maah beresan ku bapawi, nya, abdi maah tos teu kiat, hoyong ka jamban, tembal Kang Irman, kituna teh ditungtungan ku ngajorowok ka mitohana anu lalaki. Enya, Jang, nuhun pisan, nya, tembal salaki emar acih, kalayan sarua ngajorowokna. Engke wi atuh dianteukeun ka imah perkara dahareun maah, nya. Ema acih ngaret ka aminantuna, anu purangas-puringis siga nahan beung-beurat. Tibang nembalan ku unggeuk Kang Irman maah, sarta anu saterusna maah gura-giru bae semururusuhan mauru imahna. Ngan ukur welasan lengkah ti imah mitoha ka imahna teh, dina waktu anu ngan ukur sakeudeung oge Kang Irman geus nepi Dewi ka tepasna. Sup, ka jero imah, teu kungsi kukumbah-kukumbah acan, sok sanajan sukuna kalotor keneh oge. Di mana, jorokna Kang Irman, mangsa di rohangan dapur kasampak taya sasaha. Ieu, Kang, nuju nyeu seuh elap, tembal nyiis, anu sorana maah ti palebah tampian. Ka dieu heula sakeudeung, buru. Muhun, Kang. Ge, Kang Irman diuk dina dipan. Ngan ukur alesan sigana maah mangsa ka mitohana bebeja hayang ka acai teh, da buktina, ari ayuna maah malah diuk di rohangan dapur. Teulila antarana, nyiis ngurunyung. Paneu teupna teh langsung museur kana buah dalima, anu harita keur dikeu-keueuk ku salakina. Aya peryogi naon, Kang? Tanya nyiili semu kurang kerung. Diuk heula, nyi. Sok sanajan bari jeung rada kurang kerung keneh, antukna maah nyiis teu burung ngagugu, gek, digigireun salakina. Dalima ti saeta, Kang? Nyiis rutret kana dalima jeung kana beungeut salakina. Perkara dalima yeu pisan anu rek diomongkeun ku akang teh. Tadi, basa keur ngalasuluh, akang teh panggih jeung urang Batu Ampar. Manehna mere ieu dalima, minangka sareat sangkan urang boga turunan. Dahar kuduaan jeung pamajikan, cenah. Daria pisan Kang Irman maah sajeroning ngomongna teh. Saurang Batu Ampar teh, Kang?
Mang Sabta. Sakaunana pisan Kang Irman maah nembalanana teh, sigana maah sangkan Nyi Eis teu teh telepek Dewi, kituna teh ari perkara kahengan mangsa dikeur aya di leuleweungan maah henteu kungsi dicaritakeun. Bismillahirrohmanirrohim. Sakali ngadedetkeun ku dua leungeunna oge, langsung beulah jadi dua eta dalima teh. Geus bareureum pisan eusi dalima teh, nepi ka patinggurilap miuni inten. Song, nu sabeulahna maah dibikeun ka Nyi Eis. Asa seungit-seungit teu wingieu maah dalima teh, Kang, ceuk Nyi Eis, sanggeusna ngambeuan eta dalima. Nyeta atuh, ti keur dileuweung keneh oge akang maah geus hayang ngadahar. Sanggeus ngucap heula bismillah, Nyi Eis jeung Kang Irman meh bareng ngadalahar eta dalima. Siga nu ngeunah pisan, dina waktu ngan ukur sakeudeung oge geus beak Dewi. Ya Allah, nimat-nimat teu wingieu maah dalima teh, Kang. Sidik, Nyi, akang oge kakarang ngadahar dalima nu nimat siga kieu maah. Da basa pamereti mangkuso maah henteu kieu rasana teh. Nyi Eis tibang unggut-unggutan tandaning ngabenerkeun. Enya, nembe emut abdi maah, Kang. Basa wengi, pan abdi teh tahajud. Biasa, saatosna teh sok neneda ka anu maha kawasa, hoyong dipaparin rejeki mangrupi katurunan. Mondok Dewi weh ari parantos rengse maah. Teras weh abdi teh ngimpen. Dina impenan teh, abdi ditepangan ku saurang aki-aki anu ngangkenken jenengan Wulung Sugih. Rehna anjeunna nepangan abdi teh, saurna maah dipiwarang ku Eyang Surya, anu janten karuhun babat alas di ieu wewengkon. Anjeunna ngadugikeun sasauran ti Eyang Surya, saurna teh antosan wi, Eyang Surya baris mantuan masihan sareak. Nanging, upami harepan parantos diijabah, saurna teh budak urang kedah dinamian alam. Gebek. Nepi ka pohara pisan ngagebekna Kang Irman maah mangsa Nyi Eis ngomong kitu teh. Sabab anu cikeneh di tepi keunana teh persis pisan jeung amanat aki-aki anu mere dalima kaadirina. Ari karuhun babat alas teh naon teh Nyi? Karuhun anu mitembean muka hiji wewengkon, Kang. Oh, enya, inget ayeuna maah akang oge. Ari kitu, masih keneh apal kana rarai eta aki-aki anu datang kana impian teh? Moal hilap dugi ka airah oge, Kang. Kasep, sok sanos parantos aki-aki oge. Dina damisna nu palih kiwa teh aya karangan. Mingkin ngagebek Dewi bae Kang Irman maah mangsa Nyi Eis nembalan kitu teh. Sabab sanggeusna diinget-inget Dewi maah, jirim aki-aki anu harita mere dalima kaadiri oge. Ciri-cirina persis pisan jeung anu cikeneh dicaritakeun kunwu jadi pamajikan. Berarti bener, eta aki-aki anu mere dalima ka aing teh, taya lian aki-aki anu datang kana impian si Eis. Gerentesna hate Kang Irman, kituna teh dibarengan ku unggut-unggutan sorangan. Aya kana satengah jamna Nyi Eis alewoh ngeunaan impianana ka anu jadi salakina teh. Atra pisan tina paroman duanana oge, siga anu pada neun-deun harepan anu anyar. Tapi, sapanjang wangkongan teh, saetik oge ari Kang Irman maah teu kungsi nyaritakeun kaahengan mangsa panggih jeung aki-aki di hiji leuleweungan. Kunaon, Nyai? Tanya Kang Irman semu kurang kerung. Mangsa nempo Nyi Eis anu kukuliatan sarta semugulak gilek siga anu gararetek. Hihihi, asa ngadadak sono, ieu teh, Kang, tembal Nyi Eis, kituna teh bari ulangah elengeh siga nu era. Da jeung enyana, Nyai, akang oge bet ujuk-ujuk hayang ieu teh.
Hihihi, hayu atuh, Kang. Nyi Eis mingkin gula gilek sarta suraseuri semu ogo. Dagoan heula atuh sakeudeung, akan rek kukumbah suku jeung malit keun heula kesang. Muhun atuh, ku abdi diantosan di kamar, nya. Tibang nyerengeh Kang Irman maah mangsa pamajikan na ngomong kitu teh. Jung, koloyor, muru tampian. Sanggeus ngosokan suku, gebrus, mandi kalayan gagancangan. Sakadar malit keun kesang teh lain bobohongan. Dina kaayaan ngan ukur mamake sarung, sareng sena mandi maah gura-giru bae Kang Irman nyampeur keun Nyi Eis, anu tetelah harita geus ngadagoan di kamarna. Gebruk, panto kamar dipeundeut keun, disusul ku sora nyorolokna tulak nu diselot keun. Geus kitu mah dumadakan loba sora nu aneh di jero eta kamar teh, pating kucipak, pating celekot, awor jeung husas hawesosna sora anu miuni entok, katut pating ngareketna sora dipan. Bletok, gebruk, teu lila antarana, kadingi aya sora nu ngabletok, disusul ku sora anu ngagebruk. Malah pating ceuleu keteka dengan teh Nyi Eis jeung Kang Irman maah. Geus kitu maah sora anu miuni entok oge mingkin harus patembalan deui, awor jeung sora anu pating kucipak, pating rarekat. Sabot kitu, ema aci ngurunyung ka eta imah, kalayan ranggem ku babawaan. Rada kurang kerung mangsa di kamarna Nyi Eis ngadenge sora nu araheng teh. Gusti, kawas nu eueuh pauting wae. Tapi keun bae ketang, sing namperui, gerendengna ema aci. Kituna teh ditungtungan ku surangah serengeh sorangan. Sanggeus nunda babawaan dina luhur tekas maah, gura-giru bae ema acih kaluar deui ti eta imah, sarta anu saterusna maah kebat bae muru imahna. Aya naon, bet surangah serengeh kitu geuning katempona teh, sarnyi, tanya salaki ema aci, mangsa pamajikanna ngaliwat ka hareu pounana, anu dina mangsa harita masih keneh uplek di tepas imah, jeung saurang lalaki anu meh saentregan pisan jeung dirina. Ihihi, henteu, tembal ema aci, kituna teh bari gancang bae asup jero imah. Tibang gogodek salakina ema acih maah nempo pamolah pamajikan anu samodel kitu teh. Red Dewi, geus kitu maah ka batur ngobrolna, anu harita keur diuk pahareup-hareup jeung dirina. Jadi, acan kapanggih saha-sahana maah? Salaki ema acih neruskeun Dewi wangkongan anu katunda. Teuing kumaha, hese pisan disusudna. Ngan, anu jelas maah, mingkin dieu teh asa mingkin loba anu maot teu pupuguh. Jeung eta deuih, maraotna ampir sarua, sanggeusna maranggihan heula duit atawa rarangken emas. Geus pasti disebakeun ari kitu maah. Eta sugan, aya jelema anu beunghar ngadadak teu dipalwangi teh? Ari anu beunghar dadakan maah asa eueuh. Sigana maah lain urang dinya, tapi ngadon neangan sebati palawangi, sangkan teu gampang kasusut ku jalma rea. Bisa jadi. Teu bisa kukumahaku jeung jelema-jelema ngarti anu aya di palawangi oge ari nyang hareupan perkara anu kieu mah. Kungsi eta oge ngangkir dukun ti lembur sejen, tapi weleh teu kasusut. Poek pajar teh, kahalangan ku pager goib anu pohara kendelna. Duh, mata keung atuh kitu maah, nya. Ukur dipawangi wungkul kajadian anu sarupa kitu teh. Tatangga lembur oge sarua. Di Padasih, di Sukaraya jeung pilemburan anu sejena. Ngan, ari mimindingna maah di Palawangi, kapanan di Palawangi maah loba parawana. Kabeh parawan anu jadi korbanna teh. Demi kesenangan dunia teh nepi ka awani kitu batur maah, nya.
enya puguh ge. Hampura, aput, lain teu sono kuring teh, rek amitan ayeunawi, sieun kapeutingan di jalan. Sakali-kali maulin ka ditutuh, da moal disaha-saha. Lain teu hayang, geus teu kuat lumampah jauh teh, ngagarap tatanen oge, ari anu bareuratna maah tiba ngandel keun minantu, tembal salakina Mbak Aci, anu tetela ngaranna Aput. Oh, enya atuh. Kuring rek mulang, nya, sing panjang umur, sing jag-jag waringkas, jeung sing sagancangna dipercaya boga incu. Amin. Moal jumahan heula di dieu. Engkewi, lamun geus waktuna maah rek nyimpang heula ka Amasigit, da ari ayeuna maah rada lila keneh. Oh, nya atuh. Hati-hati di jalanna, nya. Nya, yeuh, lumayan keur bekal di jalan. Dina tungtung caritaanana teh, bura-giru bae Mang Aput maah ngeupeul keun duit eta lalaki. Sok sanajan asalna maah kekepehan embung ngeun narima, tapi, ari sanggeusna hantem dipapaksa maah, antukna eta lalaki dae keun narima duit pamereti Mang Aput. Sanggeus amitan pikeun anu kadua kalina maah, gedik weh eta lalaki ningga keun Mang Aput, anu sigana maah sobatna mangsa keur ngora. Sanggeus kisemah ninggal keun dirina maah, gura-giru bae Mang Aput meresan wawadahan urut nyuguhan. Jung, koloyor, dibawa jero imah, sarta kebat muru ke arohangan dapur. Geus mulang kang sakimna, tanya Ema Aci, anu harita kasampak keur marudan kalapa. Geus, sieun kapeutingan di jalan cenah maah. Enya, hari tadi, kunaon nyaneh bet suraseuri sorangan, geuning. Hihihi, asa kaguguku kalakuan si Is jeung Jang Irman. Nakumaha, kitu. Kikieuan wayah kieu, nepi ka arua griek imahna oge, tembal Ema Aci. Kituna teh dibarengan ku pepeta sagala. Hahaha. Jadi, nyaneh teh noong? Lain noong. Kadini soranawi, da kami oge geus apal pisan kana soranu kitu patut maah. Patingku cipak. Hihihi, nyao, Barakatak, Mang Aput seuseurian siga nu ngonah pisan, Ema Acih oge jadi pipilueun cow-cow leuteukan. Ari anu keur jadi bahan geogewian Mang Aput jeung pamajikan namaah, enya, Nyi Is jeung Kang Irman, harita teh karek kalaluar pisan ti kamarna. Siga anu geus ngadulumpat, duanana oge nepi ka angaloprot kesang. Buk Nyi Is mah nepi ka pasiksak acak-acakan, teuing balas di jembutan, sugan. Leuh, ieu geunik aya tuang ngeun, Kang, ceuk Nyi Is, mangsa nempo aya daharun dina luhur tekas. Ti Emma paling oge, da basa tadi teh ngomongna maah rek ngante urang daharun. Atuh ngadangeun dipan anu ngabeletok, Kang, ceuk Nyi Is, ditungtungan ku suraseuri. Hahaha, boanya. Tapi bae, lah, paling oge nurutan. Nepi ka apa ting ceuleu ketesarta babara katakan Nyi Is jeung Kang Irman maah, tayona maah asa kaguguku kekecapan jeung ku pamolahna sorangan. Waktosna seet. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, atanapi di komen manawi masih aya keneh nu resepun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja.
Mangga cobian carios nyambung bentang pasantren. Nutos sarpu gemau siu maah bakal kabawa asa ngora dewi. Kangge nu resep cerita misteri. Mangga danggukeun leuweung larangan di channel YouTube Mang Augustin.